Dinten Jumat enjing warga Lembur Sukamulya ngayakeun kagiatan kurban pikeun nealing Idul Adha. Aya sababaraha ekor sapi jeung sababaraha ekor kambing anu bakal disembelih di lapang Masjid Al-Yusra di jam 6 isuk nepi ka beurang. Punten Bu, tiasa ngarios sakedap. Kumaha perasaan Ibu kalawan aya kegiatan kurban ieu? Alhamdulillah jadinya mudah-mudahan rezeki anu kurban nambah sabana lagi bisa tahun payung kurban lagi biasa ngabakos ka warga nuhun. Tah kitu warta ti lapang kagiatan kurban teh lain saukur tradisi tapi oge bentuk ciri asli. Mugia tahun payun aku seueur deui anu tiasa ilubiung dina kagiatan kurban ieu. Hatur nuhun kana pertosana wilujeng Idul Adha sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.